Sasakala tak kita dimimiti ngalapkeun hiji kerajaan. Sepi pisan Prabu. Teh riweuh ku sora budak rahaya. Tapi di jero balik karaton ieu nu aya ukur gema berat lapang. Seorang raja kudu ngeluh. Tapi penting-penting mah pindah ngaluayan. Pikiran saha nu bakal lanjutkeun takat tanggungan. Saya senang lagi di tempat. Hapunten Prabu. Sakaku tegar putra. Unggal bulan abdi dan aya tanda-tanda. Tapi teh naon? Datang teh kagugur rasa bosong. Abdi sieu hiji waktu rahaya ngabis. Ratu ieu mah mandul. Ratu ieu mah kumaha sepi. Baru dak naik ukur buah daging tapi kurnia bilang lamun langit terturun meren-meren jiwa. Kumaha lamun sawarga malukung situ? Naon hartina kasenian istana tanpa surah turunan? Naon hartina mahkota? Lamun abdi maot, tahta ieu kan jadi batu nu ditinggalkeun. Gitu nuku aja di pihariwangan. Layu urang yang ayeuna ngeun salah jiwa. Lamun mantenak kersa maparing urang putra. Teu eta jadi kencang. Bakal terus ngadoa Prabu dengan saukur nyuhunkeun putra, tapi oge nyuhunkeun jiwa paling lega lamun sakumaha jauh menuju sampai ka hari. Dina pergi eta Pohon yang tuh masuk. Pohon, kenapa pohon yang? Iya, kayak noning. Oh, soalnya.
tapi tersedah anjeun. Ujug-ujug beuteung ratu ngarasa nyeri. Oh, si kita. Ini golongan pemajikan. Abdi ngarengaran ieu putri Gilang Rukmini Gusti. Sangkan tubuh jadi cacaan anu nuntunan. Kudu sok kalewahan nu hebat. Aduh, kami anu endah. Sok pangawal, geura bewarakeun ka rahayu. Hayang salamet. Mun.
kotor tuh. Parantos kalian salaman. Gilang. Lumayan lucu. Ya ampun mah. Oh, bae mantap ngageterkeun hate kuring teh. Anak ini. Bila nanti anjing salah sama Kopi ngajak ke dia terus sampai
Panji kesederhanaan. Bapak jeung abungan usian yang dihadapkan permata anjeun tumbuh cucuk nu bakal nganyeri. Walahir anjeun bukan 18 geus deukeut Rukmini. Rakyat keur nyiapkeun sagala untuk usaha saranjeun abang. Ngucapkeun syukur pikeun kamukaran anjeun. Naon deui nu ditawarkeunana ambu? Lamunan ukur ka Bila ya, Rama Raja. Puji Sinar kurang panjang. Poe arti kabagjaan kurang sadaya tiasa maju pikeun eling antar menteri kerajaan anu kacida di asina. Hadirin anu dipika hormat, pikeun nambihan kaendahan sareng kabagjaan di acara perayaan Baris Diawalan Ciptanan Tarian Karaton anu bakal dipindangkeun para pamayang istana. Bukituna ka para pamayang
jeung babanggaun anak ibu. Ambu sareng bapak tur biasa ngadoakeun mugiaan jeung janten urang malih anu soleh tur bager ka urang sadaya. Ambu, Bapak. Cicing itu tahu. Kita diajak. Ulang tahun Gusti Putri. Cicing di mana cicing ya betul. Tapi pikirannya ayah berpas dengan putri sing panjang umur sing bos batur Rahayat kita tanggehan. Iya papasihan bener-bener saat bapak putri kilang luhur. Sekali dari hatur nuhun. hatur nuhun sadayana. Aranjeun teh teu kakukur bawa banu, tapi oge cinta nu teu kaeta. Iya batu warungan. Buring oge loba boga. Istimewa. Anak